Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui rerencangan sadayana. Kuring Amjah Kusuma Mahardewi sareng rekan abi Nakita Raisya Azhara dina program Green News bade nyanggakeun sababaraha info penting anu kakara kapanggi dinten ieu nyaeta runtagna wangunan Pondok Pesantren Al-Khazin. proses evakuasi korban runtak wangunan Pondok Pesantren Al-Khazini saila 8 poe nyesakeun carita anu nyentuh hate. Tim panyalamet nyen gorong-gorong minangka jalur evakuasi di tengah-tengah wangunan. Nur Hadi Santoso, salah sahiji rescuer di Basana Surabaya, masih inget pisan sabaraha hesena proses evakuasi di lapangan. Ayeuna urang akan menghubungkan Syifa sareng Bagas dina tempat kejadian. Abdi sareng Syifa bade ngawawancara saksi kejadian runtakna wangunan Pondok Pesantren Al-Khazini. Jadi ayeuna abdi sareng Ibu Saka. Lani Wiratama. Ibu izin nanyakeun pertanyaan. Jadi kumaha kejadian lingkungan sekitar saatos kejadian runtakna wangunan pesantren Al-Khazini. Runtuhan wangunan ngabentuk rohangan-rohangan lentik. Kaayaan eta nyieun akses jadi leuwih hese. Jeung pamakian alat oge kawatesanan kusabab teu bisa digunakan sakumaha kuduna. Oh, gitu Bu. Nuhunnya informasi mah. Ya, sami-sami. Deukeun Kabina Wiratama, Rescue Basarnas Surabaya sejenna. Anjeunna ngomong pemakaian alat bantu evakuasi oge teu bisa dilakukan secara manual. Abi Putra Bagas pada ngawawancara tim SAR anu aya di kejadian. Abi Nur Hadi saha wae anu kalibat dina proses evakuasi. Anu kalibat di dina evakuasi aya tim SAR, damkar jeung polisi. Sabaraha lila waktu anu diperlukeun pikeun ngalakukeun evakuasi korban. Ngalakukeun evakuasi korban salira 3 poe. Naon alasan utama dekat tim kudu nyieun gorong-gorong pikeun ngelewatan reruntuhan. Beda mun teu nyieun gorong-gorong ge hese disudarianana. Kumaha kaayaan korban sanggeus kapanggih ku tim penyelamat. Aya anu keneh hidup, aya anu dibawa ka rumah sakit, aya anu antos meninggal. Padahal alternatif penalungtikan di pihak Basarnas anu kejadian. Ini nama tim sabar karang kitu lawardi. Ya, kitu lho. Matur nuhun di abi sakitu. Jadi ayeuna abdi sareng korban nu ngaranna Nabi Andra. izin nanyakeun beberapa pertanyaan. Jadi kumaha rasana ningali babaturan anu kana runtuhan bangunan pesantren. Awal nama seganten di dalam kita meninggal kan apa meninggal jadi tadi abi. Jadi naon anu kayak rasakeun pas pil poe di handap reruntuhan bangunan. Abi kan bisa selawatan dengan doa tetap minta selamat. Jadi kumaha kejadian awalna nah bangunan eta bisa runtuh. Awalnya abi ke sholat jeung babaturan. Ujug-ujug abi ngadenge suara reruntuhan keluar. Terus terkeras tapi abi teh tempat keluar di masjid jadi abi katiban reruntuhan. Mun atos sembuh kan bade balik deui moal ka pesantren alhamdulillah. Jika memang mau soalnya abi di luar balik jadi ku pasti mama. Nuhun kean sakitu hungkul ti Abdi jeung Bagas. Izin amit mundur diri. Lanjut ke studio. Atur nuhun si Pajang Bagas Sauparana, kembali lagi ke studio. Sakitu hungkul laporan ti Green News. Abi Kusuma Mahardewi sareng rekan abi Nakita Raisya Azhara izin amit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.